barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu baraya sadayana wilujeng petepang dangu deui sareng dongeng atanepi carepon ti barayakita.com. Hatur sewu nuhun kang nu parantos like, comment, subscribe. Hatur nuhun pisan kana sanes kanten pangrojongna ulah bosen-bosen pangrojong ti mitra kaum dangu sadayana diantos pisan ku sim kuring. Mangga urang teraskeun kiwari urang guar carpon dina judul Buron Kengeng Teh Aam Amelia bagian kahiji. Daun garing rabang kaanginkeun ngarang-rangan minuhan taneuh hanapeunana. Urut katarajang halodo panjang dang daunan tetangkalan taya anu mangapulia kabeh gararing iwal tangkal cau anu dauna anger hejo teh. Sebubuhan manuk anu keur euteup dina regang tangkal hiber ninggalkeun regang tempat tadi manehna euteup. Basa aya batu nengor dahana. Sakali deui kadenge sora batu nengor tangkal guat ngelok katukangan dapuran daun baluntas. Tangtu aya barudak mana aya sora tangkal di baledog oge. Tina sela-sela daun katanya barudak keur maledogan ka luhur. Horeng aya lang-layangan ngagantung dina regang luhur tangkal. Abong barudak kalang layangan ku batu meureun batan beunang mah anggur rangsak. Ku awi coer unang kadenge anu ngagorowok. Ya awina main bayu hese lang-layangan mah cuk sora nu sejen. Kuring beki ngadempes ngadenge sora maranehna beki ngadareukeutan teh. Kawasna geus baroseneun maledogan lang-layangan henteu beunang wae geus dicoeran ku awi katanya lang-layangan ngagantung keneh dina tempatna. Gorolong bal teh bat ngagorolong ka tempat panyumputan hate lu menyap. Sagedeung deui tangtu bal teh bakal aya nu mulung ka dieu. Geus kaarong naon anu bakal tumiba ka kuring di panyumputan. Hegak napas ditahan sekedapan. Basaya budak dugu lumpat merubah. Mana ngalieu ka lebah kuring. No gelo, no gelo. Gorowokna bari terus lumpat. Atuh ngan breyek wae batur-baturan nyampeurkeun tempat panyumputan kuring. Geus kapalang katohyan kuring kaluar ti panyumputan. Beletak aya pangpung dibaledogeun kana tarang. Umi, itu wartawan, cek anu penek. Kuring seuri, geus jadi kacapangan kuring sieun ku wartawan teh. Sanyana lain sieun, ngan kuring sok tugeunah lamun ditanya ku wartawan teh. Bongan maranehna tara ngararasakeun kana nasib anu keur tumiba kana awak. Maranehna ngan hayang ngali kahirupan batur, pikeun kepentingan korana, pikeun kepentingan maranehanana. Disagigeureun eta kariwang katohyan sahari kuring sabenerna nu ngalantarankeun jadi sieun tepung jeung wartawan. Ku ayana kajadian Gunung Bitu teh kalembur jadi loba wartawan anu ngulampreng. Keur manehna ayeuna di lembur lebeut ku beja picaritaeun ka balarea. Sok sanajan teu karampaeun meureun ku maranehanana mah yen anu diajak carita teh keur mejeuna aya dina samaga pikir. Beletak kana puleungeun aya nu maledog karasa nyeri. Direretan sanu bi maledog teh, tapi teu katenyo ukur barudak nu ting arihil. Katenyo aya nu rek ngulangkeun leungeun gawat diudag, tapi manehna ngabencir manten nalumpat nyeulaan kuring. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com.
Umi itu wartawan cek maranehna. Nu gelo iya yang tahu Umi, nu gelo beki angot saleseureunana teh dan lenyok kuring bangun sieun ku maranehna. Cek pikiran kudu lumpat teh ka tukangan dapuran cau ngaran teu kaudag ku maranehna. Di dinya mah tempatnya nyingkur moal pati kasabaku barudak balangor memeh tepi kanu dimaksud kuring ngadenge anu ngagoak dileuk teh budak lalaki umur 10 tahun labuh gawat diburu nu sejen ting buriak lelumpatan manehna bangun sieun tapi rek lumpat teu bisaeun sabab sukuna kacugak beling moal kasep moal nanaon cek kuring nu gelo ulah cik manehna moal kasep urang laan gerak bager belingna urang cabut ngaladamang lila mah bakat ku nyeri meureun mayana cicing beling teh teu wudu juga kena rada jero beling hejo kawasna peupesan botol nilik warnana mah nenyo kayaan naraheutna kuring teu sanggup kudu muka di dieu mah inget kudu dibersihan ku cai haneut jeung di imah rarasaan aya keneh perban daga yang budak dipangku manehna teu ngalawan da bangun geus teu walah kaya basa ku kuring diteuteup bet sarenge seuri saha jenenganana ceuk kuring Alan tembalna bukna rada galing nyang saya dina tarangna basa ngaisna ku kuring rada dicengkatkeun sajajalan getih nyak celakan saware masihan rok Alan digolerkeun dina bangku tempat sare nu ukur ditilaman ku samak saheulai manehna peupeureuman bangun sieun keneh nya beungeut sorangan teh urang canaknya belingna ceuk kuring budak teh henteu babarian basa dicabut belingna ge ukur muringis teu sing ceurik rengse dicabut geuwat urut raheutna dikumah ku cai haneut tina termos kakara obat beureman raketak wae dibeungkeut ku perban anyar marena olok nenya paparebotan urut kembaran bieu kening Umi kagungan nu kieu cenah bari cengkat diuk ngalunyarkeun sukuna ayeuna mah kuring ukur imut Alan getang tu sarua jeung nu sejen nyangka kuring teh gelo padahal kuring mah teu sing kitu perban kapas obat beureum jeung ten soplas teh dipusti-pusti pisan lantaran remen dibaraledogan ku barudak lain sekali dua kali tarang raheut dibaledog ku batu lain sekali dua kali deui pamaledog teh keuna kana tuur atawa kana tonggong teu lah kasep ceuk kuring bangun geus teu asa-asa ayeuna mah Alan teh terus daek dibere nginum ge beungeutna bersih papakeanana anu sing sarua alus nyirikeun yen Alan teh pasti anak jelema aya di lembur ieu pemuluna ge teh cara barudak anu sejena nu matak kacugak ge meureun da manehna mah can biasa lulumpatan di jarian bi Umi di dia sareng saha manehna nanya deui sanggeus sawatara jongjongan ngahulang netep ka kuring kue mari benang meuli 3 siki dibikeun ka Alan hiji mimitina mah bangun asa-asa rek ngadahar teh meureun nenyo patempatan sakitu ralujitna tapi lila-lila mah daekeun oge kue mari teh didahar bebarengan jeung kuring Alan tos sakola ceuk kuring atos tembalna kelas sabaraha kelas 5 jempe deui sawatara waktu boh kuring boh manehna paheneng-heneng beak dicaritaeun sanyana keur kuring mah reuwas nanya manehna daek dibawa nyarita komo make tetelepek sagala kuring jeung saha cicing di dieu ari manehna bangun mah hemengeun ada samemehna nyangka diri kuring teh nu gelo anu mantak pikasieun pibah laeun lamun dideuketan kari-kari beda pisan tina sangkaan yen kuring nyaaheun ka manehna meureun Umi bi Umi naha bet aya di dieu panon alam anu suci jeung pananyana anu polos nyebabkeun aya sayuta rasa nyalingker dina jero dada kapan kuring teh manusia biasa anu samemehna mah diajenan deungeun bet aya kasono hayang cacarita deui nyaritakeun kahirupan anu ti poe ka poe taya angerna ti poe ka poe loba rupa-rupana tapi naha
kira-kirana masyarakat teh bakal narimaeun, bakal percaya yen sanyana kuring teh manusia biasa anu dijieun tina kulit jeung tulang, tur boga pikiran anu jejeg. Kumaha kudu ngamimitian mulangkeun kepercayaan masyarakat yen kuring teh jelema bener. Bi Umi kapungkur di mana? Kawasna nanyo kuring ngahulang wae. Manehna nanya deui. Hate beki bunga nanyo alan ayeuna mah beki wani wae. Manehna turun ti ingon terus lempang. Najan ingked-ingkedan ge ngadeukeutan buyung di juru. Ieu wadah naon? Pokna cai tembal kuring. Paragi ngaleueut, paragi nyangu. Cek kuring deui. Sok nyangu, nyakan tenan. Manehna nenyokoran satumpuk dina luhur lomari leutik. Cek kuring lomari soteh, sanyana mah ukur peti, ukur wadah sabun anu ditangtungkeun dijieun lomari. Koran teh dicokot anu pangluhurna. Koran Bi Umi, cek Alan. Sumuhun, ti mana? Kengeng mulungan. Gening anyar, cek manehna. Kucalakan atuh budak kasep teh. Mun segnunanya jelema dewasa, komo lamun wartawan mah meureun kuring geus kudu lumpat ngajauhan manehna. Lantaran inggis boga terus tatalepek ngeunaan kayaan kuring anu sabenerna. Hiji hal anu pang dipikaseun aku sorangan mun ditanya ngeunaan asal usul teh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mana diuk deui dina luhur bangku ari kuring ngahurungkeun kompor rek nahercai. Budak alak ilik nenyoan sakuruling imah moal meakeun 10 menit atuh danataan kaboga kuring mah. Di dieu rohangan anu sakitu leutikna ukur kaeusian ku bangku hiji, kursi butut tempat sare anu ukur ditilaman samaksa heulai, bantal lepet jeung simut butut. Dina boboko anu dituna gigireun kompor hideung lain dicet, tapi bakat kuges tepuguh rupana. Aya piring 2, cangkir jeung gelas, katut sendok jeung kombokan. Minangka barang anu panghargaanana nyaeta peti sabun. Beunang ngaropea dijieun lomari. Diresi baju kuring. Barang anu kapuluk basa kuring imah-imah keneh kawas jelema sejen. Samemekeunna ku bencana alam. Bi Umi nah make disebat gelo, cek Alan. Duka atuh kasep, nah bet duka da teu terang. Manehna neuteep lila meuni asa ting serede titeup kitu. Janjan ku budak ge, karasana teh sejen. Ting geus sabaraha lila ku kuring geus tara aya deui anu neuteep lila kawas bieu. Bareto basa zaman rumaja. Ting sabaraha puluh pasang panon anu neuteep jero kawas teuteep alan bieu. Teuteep anu dibarung ku rasa deudeuh. Tetep anu engkena sok ditungtungan ku kalimah-kalimah manis, malah sok terus ngajak hirup barengan. Kang Andika anu hasil ngarebut hate teh tur terus jadi salaki. Alan asana mah sieun ningali Bi Umi teh, cik manehna bari menerkeun perban sukuna. Nah kasep kuring pindah diuk jadi deket manehna. Sangkaan Alan bakal nyingkah nanya kuring ngadeuketan teh, tapi henteu. Kuring atoh mun kongang mah yang surak satarikna. Sina kadengeun ku langit katujuh yen di idunya teh aya keneh jelema anu daek diuk padeukeut, anu daek dibawa cacarita, anu nganggap keneh sorangan teh manusia aya ajena sanajan teu nyahoeun saha kuring anu sabenerna. Basa Alan mengali ti kota ka dieu. Bi Umi terang. Saha apa Alan? Apa Alan teh dokter di puskesmas? Neme 2 sasi di dieu. Ari Alan mah neme saminggu. Cek rencangan Alan aya nu gelo jenenganna Umi. Sok lumpat lamun di singseunan aya wartawan. Alan sering ningali Bi Umi, tapi teu wantun ngaheureuyan. Cenah Bi Umi sok nyiduhan. Ah bohong. Bi Umi mah salimna ge tara ngamusuhan. Terang ewa ka jalmi
teranyiduhan eta mah nu nyarios nawe judes atanapi ngarabi Umi dipika ngewa. Bangun rek ngabdi Alan nyarita di luar kadenge sora anu tinggal depruk lumpat. Kuring rewas komo basa aya anu tinggal ledor kana pantok mah. Umi buka, Umi buka, cek sora ti luar. Kuring netep ka Alan mun kongang mah hayang nyarita yen kuring teh lain nu gelo pang nepikeun ka masyarakat didinya. Hayang dipangbaejakeun ku Alan yen kuring teh jelema anu kalunta-lunta teu puguh jug-jugeun teu puguh ka mana nya kudu init. Tapi na kira-kira na budak sagede Alan tur anyar pinangi bakal daikeun nulungan. Komo make kudu ngajelaskeun saha kuring anu sanyana mah. Tapi lamun teu kitu hese deui kapan ngajak cacarita ka jelema teh. Kapan sakieu ceceubna masyarakat didinya ka diri kuring. Umi laan tulak. Alan ngali kasorangan bari manehna terus lempang. Ingkud murupanto. Barang berai ge muka jol kabrug wae. Alan anu ngarangkul. Ari kuring terus merungkut. Dokter Kasep ngorakene tangtu ieu bapana Alan teh. Bisa sote terus neguh manehna dokter lantaran make pakaian bodas. Tur beutna sarimag jeung Alan. Teu dikukumaha ceuk anu make baju hideung. Teu dikukumaha sayang, cek bapana. Alam gideg. Henteu lo baca carita deui regayang budak di pangku. Ari nu di baju hideung jol haok kanyarekan. Tong ngaganggu barudak, ngarti? Cenah. Usir barina oge Paulis, ngabahayakeun ieu awewe teh. Kumaha ke lamun kabiasaan nyulikan budak di dieu, ceuk anu huntuna tongar. Nyulik ku gerenah nudu jelema teh. Teu kutata titi sumawona tatanya heula. Paingan Kang Andika milih kabur batan kudu semerah mah. Lantaran masyarakat ayeuna geus teu hayangeun neangan bebeneran deui. Ayeuna mah main semarut wae. Munceuk saurang gelo sararea bakal saur manuk nyebutkeun gelo. Teu kudu neangan bebeneran heula asal sora anu loba geus tangtu dianggap bener. Maneh meunang cicing di dieu asal ulah ganggu ka barudak jeung ulah sok nyingsieunan barudak, ngarti? Kuring ingat jelema anu disebut Pak Ulis teh sok remen tepung di warung Mainot. Warung anu pangkajojona di sakampung ieu mah. Ieu meunang nyokot di mana? Oran anyar. Di mana? Kuayang nemalan kanu nanya ti bopoloto teh. Yen kuring meuli eta koran tinu dagang. Lantaran hayang nyaho kumaha kaayaan kampung kuring sanggeus katarajang lahar. Sanggeus sabaraha waktu katarajang halode entak-entakan. Tapi nah maranehna bakal percayaeun yen kuring boga keneh sesa duit. Bareto kuring sok neuneun duit tabanas di hiji bank. Basa sok remen keneh nyokot honorarium karangan Kang Andika. Anjeunna sok remen neuneun duit di tabanas teh. Pokna ge sampeur-sampeureun mun kuring duaan bakal mulang deui KB. Susuganan kajadian nepi kangeneseun teh bakal kapopohokeun ku masyarakat. Meureunnan kuring bisa muka lamaran anyar dina kahirupan. Hanya ka sagalanan teu kungsi tenekanan. Kaburu manten lembur tempat panyumputan teh keuna bala bituna gunung. Maok di mana? Ayo ngaku. Pokna kuring merungkut mayana beuki molotot bari ngangseg nanya. Kamana Alan anu bakal mangnemalankeun? Kamana budak Kasep anu hade-hate teh? Kuring teu nemalan lantaran yakin taya gunana jelema kawas kuring bisa ngabela diri. Sagalana geus nete semplek nincak semplak. Matak mending ngabige wae. Moal ngalawarkeun sakecap kalimah ge. Bangsat, atos Pak Ulis sawatos. Sorana halimpu. Kuring tanggah buat bapana Alan ngajanteng deui di lawang. Tuman Pak Dokter, saya sok ngaheureuyan barudak tapi sok bari cacaremed deui. Ceuk manehna. Koran aya luhureun lomari peti sabun teh dirampid kabeh. Hayang seuri jero hate mah. Nah kelakuan kitu peta teh lain maok. Nah manehna make nuding kuring maok sagala atuh. Nuhun Nyi Umi, parantos nulungan pun anak. Ceuk dokter. Awak kuring ngadeg-deg gandenge eta kecap ditujukeun ka kuring. Nuhun nya, nuhun cenah Umi. Kamaneh? Ka kuring nya kamaneh. Umi, geuning di dunya teh aya keneh jelema luhung budi nu daek ngajenan kana kahadean budi manusa sejen.
bari teu nenyo kayaan lahiriah atawa kalungguhanana. Geuning jolna teh beti jelema anu luhur kuta gede dunya, jelema pangkat tur pinter. Pajar cenah jelema-jelema kitu mah sok gerede hulu. Kanyataanana bet jelema kitu anu daek kajenan perasaan kuring teh ieu sakadar kanggo jajan. Ceuk manehna kuring teu bisa nyarita nanaon, basa dokter teh ngasongkeun lambaran Sudirman. Ku kecap nuhun anu sakitu sopana, hate geus kacida bungangangna, komo deui make diembohan ku mere duit sagala rupa. Teu nyahoeun dokter mah yen dina jero dada aya 1000 surak anu aya-ayahan ngeuneurkeun ieu jajantung. Lah Pak, dipasihan artos sagala jalmi teu hidang. Ceuk Ulis bari ngajeleng. Nenyo lamaran Sudirman diselapkeun kana leungeun kuring, manehna mani menelong. Pak dokter nganggo dipasihan artos sagala. Paling gede joet Pak, pokna deui. Sawios lah Pak dokter nganggo dipasihan artos sagala. Ku abdi dina nyururuk ge di rorompok nini Bimursi ge manehna mah tos untung. Ceuk nu anyar datang nyalenep di antara jelema-jelema anu beuki loba minuhan tempat nyururuk kuring. Di mana Bi Umi boga perban? Cek dokter adab naker. Bantuan ti barak pangungsi tembalna. Ah, panang maok meren. Cek si Tonggar. Ieu mah perban alus moal aya di kampung mah. Cek dokter deui. Kuring ngalenyap sin katohyan yen sanyana kuring ge lain urang kampung tapi urang kota anu kalunta-lunta. Tapi basa dokter nanya deui ka hariwang teh ngurangan. Pamere ieu teh Bi Umi. Sumuhun ti saha ti barak. Kengeng mau pasina ge Pak. Keula Pak Ulis. Kuring percaya yen Nyi Umi teh jelema bener. Carana merban jeung ngurus budak kuring anu cacugak lain pagawean jelema nu waras. Ieu mah pagawean jelema anu kungsi ngambu pendidikan. Kuring netep teu kicep-kicep sabot dokter ieu cacarita. Moal terus katohyan kitu lamun eta dokter mimiti ngambil kayaan kuring anu sabenerna. Ah, nu kieu eta mah Pak. Cek Tonggar bari neuneun curugna kana tarang rada di sungsangkeun. Isarah yen kuring teh utek miring. Nu mawi mangga urang kantunkeun we bilih ngagurubug manten. Cek Pak Ulis. Nuhun Bi Umi, nuhun Bi Umi. Cek dokter teh bari anggaran nyelapkeun duit kana dampaleungeun. Bangun hayangeun kene cacarita dokter teh ka kuring. Tapi kalahku dipangaruhan ku jelema anu sakitu lobana. Dokter kasep teh ngaleos. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Imah sepi sanggeus kabeh mulang, tapi tekung silila. Ulis bet asup deui ka imah, nucan kaburu dikuncian. Umi tukeran duit teh ku ieu. Tuh ieu mah loba. Pokna bari ngencring-ngencring duit ratusan, kencring sabaraha welas. Kuring gideg. Duit eta mah moal payu deuleu. Pokna bari molotot. Kuring gideg deui, bari nyingkah ngajauhan manehna. Duit pamere dokter bager diselapkeun kana jero kutang. Didedetkeun rada jero karasa nyeleser kana sela-sela susu. Peknya lamun teu dibikeun diusir ti dieu. Panonna ti popolotot bari mulak cangkeng. Teu kuat hayang seuri nenyo pamolahna. Ari tadi maneh teu bebergeg nyebutkeun kuring teu hideng. Ari ayeuna nganggap ka jelema hideng, make ngawawuhan ngajak tutukeran duit. Kuring ngabarakat seuri, manehna ngarenyag. Basa kuring cingogo teu kuat nya pamulahna. Da belenyeng we lumpat. Kuring seuri jeung seuri. Aya ku bunga poe ieu, salela cicing di lembur kakara poe ieu manggih jelema berbudi. Oreng di tengah pagaliwotana kasarakahan, katalengesan sakumaha noyekna jelema-jelema angkara moal towong ti jelema-jelema berbudi. Sing percaya Umi, sapanjang urang tekenat munut pitulung ti Gusti, bong bolongan moal weleh aya
pitulung moal burung ngocor. Di mana atuh Kang Andika ayeuna? Mun kabur ka mana, mun maut di mana kuburanana? Ku hayang patepung, ku hayang pajonghok deui. Di luar kadenge budak salusurakan, geuwat murupanto jepret ditulakan di jero. Tina liang leutik katenyo abrulan barudak. Maranehna ngarandeg hareupeun golodog imah. Silireret jeung pada baturna, "Aya moal, kumaha mun ngarontok? Sieun diciduhan, moal cek alan ge bager." Kuring seuri reueuk pihujaneun teh geus mimiti nyingrai. Kang Andika alan anu nerekabkeun beja yen kuring lain nu gelo. Hartina amanat ti anjeun aya harepan bisa ditepikeun ka balarea. Di hareup ayeuna rajeg Kang Andika, mun seug ayeuna anjeun aya di dieu. Kuring ngagoloyo ka enggon, duit 5.000 dicokot tina jero kutang. Duit pamawa kabagjaan, pamawa kamaksiatan, pamawa kamurkaan. Isuk mah balanya teh moal padanganana, moal kudu susulumputan. Lantaran sekampung ieu bakal nyaho yen kuring dibere duit ku dokter. Nuhun Gusti. Kang Andika, mun urang bisa deui tepung, bisa dineruskeun rumah tangga, meureun urang ge bakal boga budak anu kasep jeung hade-hatena kawas alan. Di mana atuh akang teh di mana? Mitra kaum dangu, cag buron bagian kahiji urang cekapkeun dugi ka dieu ke urang teraskeun kana carpon buron bagian anu salajengna. Hatur sewu nuhun. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com